Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Syarani Sabira di kelas 10 IPS 3. Abdi bade nerangkeun sakedik tentang virus corona. Virus corona nyaeta jenis virus corona anyar anu ditularkeun ka manusia. Virus ieu tiasa mangaruhan saha wae, naha bayi, barudak, orang tua, ibu-ibu menyusui, sareng ibu-ibu hamil. Infeksi virus ieu disebut COVID-19 sareng munggaran di kota Wuhan, Cina dina akhir Desember 2019. Virus ieu sumebar gancang sareng nyebarkeun ka daerah lain di Cina sareng sababaraha nagara termasuk Indonesia. Virus corona mangrupikeun kumpulan virus anu tiasa nginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus corona atanapi COVID-19 biasa nyababkeun penderita ngalaman gejala flu sapertos muriang, irung lemu, batuk, nyeri tikoro, sareng nyeri sirah. Namun secara umum aya 3 gejala umum anu tiasa nunjukkeun yen jalma kainfeksi virus corona. Kusabab muriang, suhu saluhureun 38 derajat Celcius, batuk, kaseueuran virus corona, napas tiasa ngainfeksi saha wae, tapi pangaruhna bakal langkung bahaya atanapi bahaya upami eta lumangsung di jalma sepuh awewe hamil, jalma gering atanapi jalma anu daya tahan tubuhna lemah. Nyampe ayeuna teu acan aya vaksin kanggo mencegah infeksi virus corona atanapi COVID-19. Kusabab eta cara anu paling sae pikeun nyegah eta nyingkahan faktor anu tiasa nyababkeun anjeun kainfeksi virus ieu nyaeta nyegah angkat ke tempat-tempat umum, nganggo masker lamun ngalakukeun kagiatan di tempat umum, rutin ngumbah leungeun anjeun nganggo cai sareng sabun atanapi hand sanitizer, sareng tetep cangkemna ditutup sareng irung nganggo tisu. Lamun batuk atanapi bersin terus buang tisu kana tempat sampah. Sakieu wae penjelasan ti abdi. Mugi bermanfaat kanggo urang sadayana. Mugi urang sadayana dipasihan sehat sareng selamat. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.